akhirnya si kami ngebaso lagi. Tadi si emang tukang baso pada si kami. Tak iya mah baso Garut Misdasem nu harganya teh murah mulai dari 15 ribuan aja nya aya di tengah kota Bandung atuh ya. Cek batur mah merenas kami teh bosan-bosan ka dieu teh dangeun pisan barudak racikanna teh beda dari yang lain di dieu mah bener-bener Misdasem alias amis ladas. Ayeuna mah kana si kamina keur lapar gitu jadi make Indomie, make bakso urat sama bakso cincang. Ta dua bakso kieu teh hargana sabaraha mun teu salah mah 20.000 kitu nya. Pasti makan teh euleus ya ternyata ini teh bakso cincang terus si isiannya teh ada cengeknya gitu sampai ke kaladaan. Kami juga saking ladanya. Apalagi pas bagian nyeruput mie nya beuh atuh moal gagal ieu mah tuh kusum hujan makan mie kayak gini terus dimisdasemin. Wah bener-bener moal gagal ieu mah. Tapi kalau kata si kami mah enakan bakso cincang nada karena tinggal isi ukuran teh nih kuatun kagede pisan siga gitu barudak terus isiannya teh bener-bener juicy pisan full daging. Isian cincangnya teh bener-bener banyak gitu terus si lapisan dagingnya teh bener-bener daging pisan pokoknya mah top mantap is the best kudu wajib dicobaan ieu mah. Jeli ya singa tuh waduk ha. Ieu teh mangingeun pisan. Apalagi kalau pakai kerupuk kayak gini mah beuh ditambahan kerupuk kriuk segala kieu mah bener-bener jadi tambah mantap atuh ya. Urusan tenggorokannya mah karena udah pedas-pedas jadi minumnya teh atuh ya. Lanjut jajan bakso di mana lagi ya?